من دار الهموم وأحزان وغموم يا دار الاستبشار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وعلى آله وصحبه إلى يوم القرار. أما بعد، روي في بعض الأحاديث أن صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة مروا بقوم فقال وجبت، ثم مر بقوم فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ فقال رسول الله أنتم شهداء يوم القيامة. Hadirin sadaya kaum muslimin anu sami-sami jujur rahimana menjaga cita atas ditinggalkan seorang ulama amilin ulama panutan bangsa, panutan warga, panutan masyarakat, terutama sengkuri kahiji nyangkeun panglayat ka sadaya putra putu miwah bojo ka saajingan almarhum Allahu ajrakum wa ahsana ilaikum. Moga Allah ngampura ada saran diri kabeh. Amin. Yang baik, ngabulkan darajat yang baik. Amin. Waktu sabar ala diri kabeh. Makinkan pahala ala diri kabeh. Hadirin kaum muslimin, sinang tos baik sahajaninan memiliki iman, kepercayaan ke Allah, cinta ke Rasulullah, digantungkan seorang ulama nusir jasana, ngadidik masyarakat, ngadidik santri, ngahujud negara, anu katinggali manfaatna, tatah kelamun saya ulama jika nawe kabeh kepoekeun, mun poekeun sakadar susah lempang paling dikusuk karena durukan, dikusuk karena lomangkat poekeun dina agama. Ayat kemungkinan dalam daya para ulama tangtos baik dikusuk langkung parah, dikusuk iman orang sadaya mengkoal karena jangan sekali doa bilin rasulnya. Alhamdulillah wayana ulama ngajadikan cahaya khususnya ke almarhum simkuring terang kawin tai jadi simkuring ngaring ngajadikeun anak tetapi kanyana simkuring terang simkuring mantu anak pangjirgan antara sadaya nu ngaliung di dia simkuring utang di dina ikabun kedukaan para wagi namu aja berjasa dipungkar ajal di Allah idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqimun. Biasa ngeser hadap sarengka, biasa mundur kadukan sarengka, namun percaya ajengan dipunutna urang anu janten nyeri tapi kanya anak kabingan karena anjeunna biasa beralih dina alam dunya nu seueur ka wae seueur kotor sekarepot bakal ngali ke alam kasucian. Allah diharapkan siang wengi anjeun ngadu ka Allah samikeun urang khusus dina sahar Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa bika min sakhatika wa nar. Bahasa nu teu hilap para kiai anu diiringi ku para santri jeung para pengikutna ngadu ka Allah. Nu salah sabiji doa anu pangpokona dina sahijeu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, abdi lega ka Gusti, hayang hasil ridho Gusti, berkah ya sasi, abdi nyuhunkeun ka Gusti, hayang hasil pahala Gusti dari surga. Insyaallah doa anjeunna dina wengi dijabah pisan. Amin ya Allah. Yang kulahu min daril humumi wa ahzan ila daril istibsyar, ngalih hanya tempat bingung
tempat tempat liur, tempat tinggalnya dira. Lamun kerja menengah seremutan-emutan ngagamu, tangtos sabada mulihna, aja bakal cari dina kesenangan. Namun anu nyeri urang sadayana, lain mukmin anu soleh. Bahkan mungkin aya penting-penting munafik din hatena. Lamun mukmin dikantunkeun ulama tengiring geuning. Mautul alim sulmatun bid-din la yusajjulaha. Maut hiji ulama. Beda model pupus kaca terbiasa ditamal deui. Lamun urang pupus dikandung ku pejabat ataupun saking luhurna, insyaallah poe dikandung isuk bakal bagan dina. Tapi dikandung ulama. Para wargi ngabina hayang jadi kiai, ngabina hayang jadi ulama, terbiasa ditargetkeun ku tahun. Terbiasa ditargetkeun keayaan sakedap waktu. Para wargi terutama ajengan anu mada ajengan singkuli salut ke ajengan, salut ke ajengan, tantos baik resep pribabandinganana kung jadi kantun banyak kami ajengan hiji kabingah anu luar biasa dikantunkeun anak hiji dinasah si Ramadan. Tamah masih dinten Jumat, sama dinten Jumat termasuk sampai turun dinten Sabtu. Sabtu itu ajengan ibadah tarawih. Tarawih yang saya tuba dengan nata. Tuba yang mutul ma'un ala ma'asyaleh wa yufsyadu ala ma'ataleh. Para wagi mau kajami timbalan dina hadis yang mutul ma'un ala ma'ataleh. Lumamping kafir hidupnya anjena tukang ibadah, tukang ngamimpin santri, tukang mimpin masyarakat, tukang menghadurah jeung muraqabah sareng Allah. Akhirnya diputus ke Allah dina tungtung ibadah. Insyaallah kami anjeun amaratus saadah geus ulang percaya namun ulang kandung ngadua mudah-mudahan anjeunna teh nyafaatan ka ulang sadaya terutama simkuling ngaduakeun ka putra-putruna, mantuna, intuna jeung sajabana anjeunna para wagi ku Allah tujuan buskeun jadi pangabingahkeun anjeunna para wagi kaum muslimin, para wagi kaum muslimin kituna simkuring hajat nyarios di dieu insyaallah simkuring nuju menjeunah sono jeung anjeunna dina sasi-sasi ieu anjeunna ngahajat simkuring nyepisan sumping ka rompong bahkan simna maca ihya nguping ke kita di kerja sing maca hiasan para ki anjeunna mencenghok ngupingkeun ka ihya kabaran para wasada anjeunna nyepitan simkuring ka dieu keur menjeunah sono jeung anjeunna ayat tidak tamu insyaallah wal dinten tadi pisan sing ngobrolkeun yang hajat ngarang sambil ayat ayat sekedik teh hajat namun dinakdir Allah bergagas tadi pun tapi insyaallah percaya begitu nak kami orang kasayan kanya maha pegat khususnya ayeuna sering ngaoskeun namun saeutik anu payung ka uninga ayeuna teh serius simkuringnya jelas panjang lebar oge atau orang melangkong usahakan kayaan pada di maudi netepankeun dak ngalah ka dimakankeun ayeuna waktu sebetulnya pada ingin jadi daripada orang nganggur namun saking tenang pada ngelartosan upami orang pada tidak netepan pada langsung ke kuburan saya nak acara sapiatan netepan magitos netepan mah tingali Fatabi Syekh Zakaya Ansari tersai tos netepan ngayakeun hadiah pada harapan di kuburan jarak bahkan peryogi kanu gaduh wewenang anu gaduh kayaan pamarentah sarek anu kitu teh eta bid'ah namun ayeuna mah ada kandenan sanes pada langsung pada tika kubur teh sawios bahkan kan tidak sana orang yang ngaos makalan ka anjeunna insyaallah kurang para wagi Syekh Nasrul Al-Muqaddasi Syekh Nasrul Al-Muqaddasi guruna Imam Ghazali mata pita si Muharram sanah arba'inah wa fatis
Anjeunna Syekh Nasrul Al-Muqaddasi pupus tanggal 8 Muharram tahun 450 ulama agung, ulama masyhur pituah-pituah jeung patuhan di anggap ulama guruna Imam Ghazali. Anjeunna pupus meryogikeun penipangoskeun ku murid-muridna cenah qara'tu bi khabri 20 khatmatan fi kulli lailatin sapoting teh 20 tamatan. Jadi sing kuring kang deudeuh anjeunna teu ngantoskeun amplop ti urang sadayana, teu ngantoskeun rezeki diantoskeun rezeki akhirat. Anjeunna sanostos kaya tapi insyaallah aya rebona buat orang. Ayo ayeuna di ngawang-ngawangi seueurkeun ku urang ngaos Quran, mangaoskeun anjeunna satadang makam ataupun tos dimakamkeun oge. Lamun paratos dina tepankeun saekna lamun urang tong panjang-panjang teh ngaji alat kadarna bae. Fatihah sabalik, guru sabalik, bat balik tong seueur sing margi lamun urang padana tepankeun anu bade langsung ka makam ngaos bid'ah imbalan Syekh Zaki Ansarina Batawina ya. Tapi ayeuna mah da mari lani kana di makam saya bahdik mulai dikosongkeun ngaos urang doakeun terus anjeunna sing laras-laras biasanya patan ke orang sana ditampi sadaya jasa insyaallah para wisata insyaallah akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi ramimu wa dul jahdi maitun qabla mautihi yubannu min ahya wa adim akhul ilmi hayyun daimun ba'da mautihi dengan merdeka tos teu aya dikeuna di dunia kumalanang di urang tapi pahala buat anjeunna muhafizat salagi ilmu nulis ditepakeun ku anjeunna ka murid-muridna ka putra-putruna peras diamalkeun ku murid-muridna itu salah salesana hidup amal umur panjang karena umur panjang anjeunna tos wajar da umurna bangan sakana pensim kuring rada jauh sim kuring leuwih kolot tibatan anjeunna yang mungkin sesih 3 tahun atau 4 tahun sakajana teh sim kuring leuwih aki-aki doakeun wae sim kuring oge sayang panjang umur ibadah Allah balik husnul khotimah insyaallah anjeunna ngalirik yusra mah memang pak namun tadi nama mudah-mudahan langkung panjang umurna sim kuring asa jongjon di jalan sabintana aya pasantren Siqayatur Rahmah. Tadi mudah-mudahan saat dikantun anjeunna putra-putruna anu aya-ayana di mudahan sing sarapuheun. Dukung ku urang sadayana. Dukung ku urang sadayana ulah tetep aya urang ngantunkeun anjeunna nu ngaos tetep ulah ka indah balilahan, ulah ka di pasantren khususna santri, ulah kayan malih salah sabiji nyen birrul asatid nyen hari ka guru teh ngabaktikeun urang membela kamajengan pasaden ade dina ku guru urang sapaihna sandi-sandi sing hareupeun komot anya tong diimbang da aya putra-putra anu meraskeunana mudah-mudahan Allah begitu Allah memkakeun taufik hidayah sing dibukakeun lamun kias-kias anjeunna mung sajengkal terus dikantunkeun aya mun biasa leuwih ti sepuhna teh mustaqil nanti insyaallah nang salah sering bae hadiah sepuh dengan jarah ka sepuh insyaallah antara urang sepuh moal aya putusna amin Allah sakitu nu perlu didugikeun sae santri para kiai nu bariasa ka masyarakat supaya pengawasan dina mingguanan lamun urang cinta ka guru saena payahna tong didirekeun tong dibedakeun ku saeueus aya ramana itu jadi ngadukung ka ayeuna santri ge ulah ka intah badilahan tetep di pasantren selagi masih aya nu ngawuruk mudah-mudahan aranjeun sadayana berkah guru tiasa manfaatin dibukakeun al-Qur'an hidayah dan putra-putrana sekali deui mudah-mudahan aya dibukakeun lawang hidayah di Allah lalang taufik buat memahami ilmu agama amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu wali taufiq wa husnul taufiq wallahu wafiq ila waqti syarif dan memberikan kemajuan wallahu wali Allah wallahu asal taufiq ila aqwamit thariq aidai wallahu asal taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.